Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadom Sunda persipatan Kangjeng Nabi. Lam yakhtalim qatuton mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani. Tarangimpen Kangjeng Nabi sayuswana salamina. Tara angob Kangjeng Nabi benten ti kabeh umatna. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismihil hasani. Tara indit kabeh hewan mun kasorang Kangjeng Nabi. Tara entrep kabeh leleur kana jasad Kangjeng Nabi. Bi khalfihi ka amamin ru'yatul sabatat wala yura asaru baulim minhu fi alani. Ningal nate eta sami kapang kerjeng kapayuna kahampangan Kangjeng Nabi tara katingal tilasna. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yura zilluhu fi syamsi dhul fatani. Ari mana Kangjeng Nabi tara kulang salamina. Socana mah Kangjeng Nabi kulam nate biasana. Ari jasad Kangjeng Nabi tara aya kalangkangna. Mun katojo panon poe atanapi kuliana. Katfahu qad alata qauman idza jalasu inda wiladati sifyadabi muntatani. Tarajuna pangluhurna mun keur linggih jeung kaomna dipedalkeun Kangjeng Nabi disepitan tos sampurna. Adil khosoi sofa pada takun amina min syarri nari wa syirroki wa min hami. Adil khosoi sofa pada takun amina min syarri nari wa syirroki wa min hami. Pek apakeun ieu nadom tangtu menang kanugrahaan salamatina siksaan naraka jeung kahinaan. Lam yakhtalim qatuton mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi madaz zamani. Tarangimpen Kangjeng Nabi sayuswana salamina. Tara angob Kangjeng Nabi benten ti kabeh umatna. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismihil hasani. Tara indit kabeh hewan mun kasorang Kangjeng Nabi. Tara entrep kabeh leleur kana jasad Kangjeng Nabi. Bi khalfihi ka amamin ru'yatul sabatat wala yura asaru baulim minhu fi alani. Ningal nate eta sami kapang kerjeng kapayuna kahampangan Kangjeng Nabi tara katingal tilasna.
wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yura zilluhu fi syamsi dzul fatani. Ari mana Kangjeng Nabi tara kulang salamina, socana mah Kangjeng Nabi kulam nate biasana. Ari jasad Kangjeng Nabi tara aya kalangkangna, mun katojo panon poe atanapi kuliana. Katfahu qad alata qauman idza jalasu inda wiladati sifyadabi muntatani. Tarajuna pangluhurna mun keur linggi jeung kaomna, dipedalkeun Kangjeng Nabi disepitan tos sampurna. Adil khosoi sofa pada takun amina min syarri nari wa syirroki wa min hami. Adil khosoi sofa pada takun amina min syarri nari wa syirroki wa min hami. Pek apakeun ieu nadom tangtu menang kanugrahaan, salamet tina siksaan naraka jeung kahinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.